Ini sabungkusnya jadi saon. Ini badannya sakit bang. Mulai muncul. Dengan dulu tekan beri niis. Saya di dia, belah dia. Garing basah daunan. Ih, si Mamang gening sorangan. Goblok ari maneh nu dirasa kehet aing rek minum. Wah, seuri kehet. Ka matu maneh? Yang tekan? Nyarotekan. Heeh. Goblok lu, aing rek minum. Udah aya ulah dia. Ka ditu nyarotakan malain ka dieu maneh teh. Paling kali mah mangga di dia. Adi heula. Pangmeulikeun lah rokok atuh. Gedeung. Dah tuh. Nah, ieu. Jung. Ale sabungkusnya. Aing. Nah, kehet ka kebersekan aing kebesrekan itu aduh. Isi kehet deh. Meuli rokok. Dia ida teuing. Pira aku meuli ka kota mobile nya. Pun teuing. Aing sabal tadi itu udud. Datang dengan kehet lapisan. Gimana? Keheula. Karena eta meuli sabungkus rokok teh. Teuing nu badanna sakit teh kan bagana. Ini sabungkusnya jadi saon. Teh ini badannya sakit udah kudu bugana untuk buka warungna. Astagfirullahaladzim, nu dirasa kumaha heli. Lah meuli rokok sabungkus jadi saon. Punting. Ayo di mah. Kayak lieuran ieu mah. Yang dulu tekan? Ka mana? Ayo. Ujung atuh. Jumlah loba. Iya aya di wae. Meuli rokok sabungkus jadi saon. Nu dirasa cenah. Buah edan. Eli? Oh, iya sakeutik. Kagok bisa na teh mah. Leuwih deui. Deui. Oh. Udah tuh. Lain ieu benerkeun kali itu ih. Oh, rokok. Heeh. Ada tuh. Ya. Benerkeun. Punya beli sabungkus jadi saon. Ya kan heula. Heeh. Gila san budak teh. Ya. Ngantri meureun kos ngantri sembako di warung. Eli? Aya. Kumaha cenah? Jauh kumaha? Ya, dina. Tah, ieu mah sabungkus. Ieu teh kumaha? Jeronangan 2 siki.
Sabungkus jangan 2 sikil li. Dibungkusna, di rokona 2 batang. Jadi sabungkus. Nu dirasa kena dibungkusan kieu jadi sabungkus. Heeh. Wah edan. Ayo di mah. Tuh balik cantik tadi. Adem adem. Nyarena kieu aduh. Nis kieu ya. Ayo udah. Munding. Ari maneh nu dirasa. Bal teh. Wah, ini banting ya. Ayo di mah. Dia. Dia mah jalannya deket. Di balaga mana jalannya tuh? Jangan pindah. Ih. Rabuh, Mang. Rabuh, Mang. Rabuh, Mang. Rabuh, Mang. Ya, Rabuh, Mang. Ari maneh kunaon teh le? Rabuh. Ayo di mah. Jangan ngomong tipe kasewang ke dia.